Gablek tatangga kepo, boga mata ditempo, boga ceuli menirbing ngadedengekeun. Batur teu puasa milu sahur majarkeun batur sahur milu sahur. Batur teu puasa milu buka majarkeun batur buka milu buka. Nah, ari aing lamun puasa kudu diwawarkeun dina toa kitu aing puasa, aing puasa. Baladageun. Dengekeun lur. Hirup di dunia mah kudu loba bersyukur, kudu jadi jelema manfaat keur batur. Gagalna di dunia bisa dicobaan deui, tapi gagalna di akhirat moal bisa hirup deui. Bener teu? Baladageun. Ulah sok nganyerikeun batur. Lamun maneh nyaho artina nyeri, anjing ge bisa ngarasakeun nyeri. Bahkan bagong ge bisa ngarasakeun ka nyeri. Tapi lamun maneh bisa ngarasakeun ka nyeri perihna hate batur, baru maneh disebut manusia. Bener teu? Baladageun. Yeuh, sikap urang tergantung sikap maneh kumaha ka urang. Maneh bager urang bakal leuwih bager. Lamun maneh jahat piraku we urang kudu bager. Tuh mah. Dengekeun ontohon. Emang di bulan Ramadan maneh di saat keur puasa sare bisa wae disebut ibadah. Tapi ari sare nanti jam genep isuk-isuk nepikeun ka jam genep magrib mah siapa eta mah lain ibadah. Diajar depot. Bener teu? Baladageun. Make jeung nyebutkeun meuni boros. Padahal dahar mangan 2 kali. Bari jeung beurang mah tara jajan. Borosna mah leuwih ti bulan puasa. Dangukeun. Kardun sakitu ngomong. Bu, kalau buka puasa tajilnya apa? Bu, kalau buka puasa makannya lauknya sama apa? Acan janari mau ditanyakeun, Bu, makannya sama apa? Penutup makannya sama apa? Lamun maneh hirupmu boros, cocol tak uyah, iwal ti uyah mengurang. Cocol tak uyah. Aya nu ngomong, cik cenah atuh kali-kali mah nyeun video teh ulah make efek. Ah nya sudi aing mah teu make efek mah. Da aing nyeun video teh hayang katempo geulis. Ameh teu katempo geus kolotna. Bener. Baladageun. Cik atuh ontohon teh ngomongna ulah deket-deket teuing sia mah. Ieu bau surgana kuat ieu mah bau teuing murel teu penting-penting teh mah ulah deket-deket teuing. Ya bang ieu aing beuteung kosong teu puasa kieu mah ieu. Lieur sebel aduh lamun ge sia meuni kana pikeun ka bau waduk kitu lah. Munafik make jeung nyebutkeun teu butuh pamajikan anu geulis, teu butuh pamajikan anu deuing, butuhna anu sabar, penyayang jeung soleh. Eta mah omongan maneh ontohon anu mau ngaluarkeun duit. Maneh hayang ngahancurkeun mental aing jeung harga diri aing. Maneh pohoknya bahwa aing dikulilingan ku jelema munafik bermuka dua cigah maneh. Baladageun. Lolos we meni karek dititah puasa sakitu oge. Dengekeun ontohon puasa satengah poe ge acan make jeung nyebutkeun lolos jiga mujaya kasaatan. Yeuh barina oge wajar kira oge dititah nahan lapar maneh teh puasa teh lain dititah nahan napas. Coba lamun maneh dititah nahan napas puasa teu kumaha. Baladageun. Halo. Kardun. Di mana? Kalau kakak ayo we ulin, pira ku aing kudu dibabekeun ka kebon warung mah meh nyangsang. Lain naon. Ayo urang keur balaja daging. Karana ge saur mimiti, yeuh, saur mimiti, kudu aya daging, kudu aya ayam. Lain naon, dangarana ge babenyit. Ai saur mimiti mah kudu aya daging. Mun kitu yeuh, saurna geus 2 minggu, geus 3 minggu. Paling ge mih jeung dog. Kan kita busul mah bujur. Sok buru balik. Ingat lur, sing getol neangan duitna, sing sumanget usahana. Mun henteu kerja keras, mun henteu berjuang ku sorangan, moal aya nu paduli, karasapan teu boga naon mah loba nu ngahina. Bener teu? Baladageun. Yeuh, ontohon, pan maneh teh ku aing teh geus dibejaan. Nyangan duit teh henteu gampang. Ulah sok gampang nginjemkeun duit ka babaturan. Pan maneh teh nyaho jelema zaman ayeuna mah balalodor. Anu nginjemkeun kerja keras, anu diinjemanana kalakah ditagih teh teu mayar gaya bebas. Bener teu? Baladageun.
munafik maka yang nyebutkan butuh pamajikan anu geulis, butuh pamajikan anu deui, butuhna anu sabar, penyayang jeung soleh. Eta mah omongan maneh ontohon anu mau ngaluarkeun duit. Maneh hayang ngahancurkeun mental aing jeung harga diri aing. Maneh pohoknya bahwa aing dikulilingan ku jelema munafik bermuka dua cigah maneh. Baladageun. Lulus we mun karek dititak puasa sakitu oge. Dengekeun ontohon puasa satengah poe ge acan, make jeung nyebutkeun lulus cigah mujaya kasaatan. Yeuh barina oge wajar, biar oge ditak nahan lapar maneh teh puasa teh, lain dititak nahan napas. Coba lamun maneh dititak nahan napas puasa, kumaha? Baladageun. Heran zaman ayeuna mah ieu. Pamajikan gendut salah. Pamajikan begang dipermasalahkeun. Aya salaki anu selingkuh gara-gara pamajikanna gendut. Aya salaki anu nyerahkeun pamajikanna gara-gara pamajikanna begang teuing. Ieu lalaki mah nu ditempuna teh fisik. Padahal mah ieu gendut begang ge sarua wae. Padahal mah awewe macan pernah ieu ngomongkeun tentang masalah fisik lalaki. Nu ditempuna ge eusi dompet. Bener teu? Baladageun. Dek sakumaha leutik hasilna, nu penting jerih payah sorangan. Sanajan teu ngarubah kaayaan, nu penting teu ngahesekeun. Bener teu? Baladageun. Tong sok sundar sindir, gableg sungut ngomong, aya kawani datang, eueuh kawani aja dong. Baladageun. Ya dengekeunnya keur pararanda. Ulah terkesima ku ieu bacotan lalaki. Anu ngabacotna ciga sundel bolong ngarayuna ieu. Pokona mah mata kitu ge manehana hayang menangkeun maneh. Sabab ieu bacotan lalaki mah keur dewadul. Ngomongna duda, teu boga pamajikan, teu boga anak. Ulah bakal percaya, pokona mah teang heula ka ibahna. Nah, urang oge da katipu ieu. Ngomongna mah bujang cenah, teu boga anak. Waduh, ieu asli nama duda riab anakna. Tah kitu. Baladageun. Kardun, aing dek nanya nya ka maneh. Aing lieur ku omongan batur ceuli nepikeun ka ngajeuwid ngahiang panas. Make jeung ngomong ka batur, geus teh sajalan lah, geus teh sajalur lah. Boga pamajikan cerewet mata duitan. Ngomong atuh langsung ka urang, lain ka ngabaeudan urang. Emangna urang patung punceling nu aya di Ciwidey nu teu bisa ngomong. Maka jeung ngomong sagala deuk ngusir urang. Samemeh aing diusir maneh ku aing nu diusir balik. Baladageun. Maneh hayang ngahancurkeun mental aing jeung harga diri aing. Maneh pohoknya bahwa aing dikulilingan ku jelema munafik bermuka dua cigah maneh. Baladageun. Pernah disebut tolol, bodoh, anjing ku jelema anu dipikanya ku maneh teu? Kumaha kabarna ayeuna mental maneh? Baladageun. Halo, Kardun. Gimana? Kalau kakak ayo we ulin, kira ku aing kudu dibabetkeun ka kebon warung mah meh nyangsang. Lain naon. Ayo urang gara balaja daging. Karana ge saur mimiti, yeuh, saur mimiti, kudu aya daging, kudu aya ayam. Lain naon, dangarana ge babenyit. Ai saur mimiti mah kudu aya daging. Kitu yeuh, saurna geus 2 minggu, geus 3 minggu. Paling ge mih jeung nog. Kan kita busul mah bujur. Sok urang balik. Kumaha lur? Panasnya ningali aing senang. Kesalnya ningali aing tenang. Yeuh, aing nu dipikiran ku sia nepikeun karela mati-matian ngajatokeun aing, sedengkeun aing baik-baik saja. Hakanta. Baladageun. Dek teh tereh kolot kumaha pamajikan? Dek teh tereh wisan kumaha pamajikan? Sapopoe nanaon sagala di pikiran. Dibere duit ngan saukur pas-pasan. Anu ngotak pamajikan. Teboga beas, gas, token listrik beak, anu ngotak pamajikan. Acan, biaya sekolah budak, anu ngotak pamajikan. Muih, dina jero kudu teh dar-derdor. Tentang resiko sapopoe. Sedengkeun mere duit, gede teh gede, leutik teh leutik, kudu mahi. Tempo teh mahi, nu disalahkeun pamajikan. Teu stres kumaha eta pamajikan. Baladageun. Kumaha guys? Resepnya nyen video. Lip sync.
joget-joget live matakna ari hirup pula sok pe obok nya dipoyok nya dilebok tungtungna ka oyok hakan tak usia baladageun tong sok sundar sindir gableg sungut ngomong aya kawani datang eueuh kawani aja dong baladageun montong sumuhun dawuh hirup mah sakirana maneh ditincak dihina jeung direndahkeun tembongkeun tah jati diri sorangan bener teu baladageun aing mah tara pulah pilih babaturan mah jeung saha we mulai ti makhluk halus orai berbisa jeung jelema jadi-jadian anu hareupeun suraseuri tukangan iri dengki bener teu baladageun loba gaya helikopter ngajengkang motor standing tep sendok colok asbes nah ari tempo asup sekali keluar membles baladageun dengekeun ari sia besti lamun lalaki dina eusi otakna ngan saukur mikirkeun eusi BH jeung eusi cangcut moal baleng mau diajak mikirkeun tentang masa depan mah yeuk moal nyambu baladageun lamun henteu nyaho eusi hatena aya saha sah henteuna kudu nyaho eusi jerona cigah kumaha henteu baladageun urang mah teu paduli ku penilaian mararaneh ka urang seperti kumaha edek goreng edek alus salira urang teu ngarugikeun mararaneh lain urusan maneh baladageun dengekeun aya besti jadi awewe mah ulah gandeng ulah curak carek homo ka salaki ieu ngalarang-ngalarang mah imbangi we lamun lalaki mah bagor ka awewe bakal beak duitna lamun awewe bagor ka lalaki bakal loba duitna fakta eta mah baladageun ingat lur sing getol neangan duitna sing sumanget usahana mun henteu kerja keras mun henteu berjuang ku sorangan moal aya nu paduli karasapan teu boga naon mah loba nu ngahina bener teu baladageun ye dengekeun nya keur pararanda ulah terkesima ku ieu bacotan lalaki anu ngabacotna ciga sundel bolong ngarayuna ieu pokona mah mata kitu ge manehanana hayang menangkeun maneh sabab ieu bacotan lalaki mah keur dewadul ngomongna duda teu boga pamajikan teu boga anak ulah bakal percaya pokona mah teang heula ka ibahna nah urang oge da katipu ieu ngomongna mah ujang cenah teu boga anak waduh ieu aslina mah duda riab anakna tah kitu baladageun tong sok sundar sindir gableg sungut ngomong aya kawani datang eueuh kawani aja dong baladageun deuk sakumaha leutik hasilna nu penting jerih payah sorangan sanajan teu ngarubah kaayaan nu penting teu ngahesekeun bener teu baladageun heran zaman ayeuna mah ieu pamajikan gendut salah pamajikan begang dipermasalahkeun aya salaki anu selingkuh gara-gara pamajikanna gendut aya salaki anu nyerahkeun pamajikanna gara-gara pamajikanna begang teuing ieu lalaki mah nu ditempuna teh fisik padahal mah ieu gendut begang ge sarua wae padahal mah awewe macan pernah ieu ngomongkeun tentang masalah fisik lalaki nu ditempuna ge eusi dompet bener teu baladageun ye ontohon pan maneh teh ku aing teh geus dibejaan nyangan duit teh teu gampang ulah sok gampang nginjemkeun duit ka babaturan pan maneh teh nyaho jelema zaman ayeuna mah balalodor anu nginjemkeun kerja keras anu diinjemanana kalakah ditagih teh teu mayar gaya bebas bener teu baladageun ingat lur sing getol neangan duitna sing sumanget usahana mun henteu kerja keras mun henteu berjuang ku sorangan moal aya nu paduli karasapan teu boga naon mah loba nu ngahina bener teu baladageun halo
Kadun. Di mana? Kalau kakak ayo we ulin, pira ku aing kudu dibabetkeun ka kebon warung mah meh nyangsang. Lain naon. Ayo urang keur balaja daging. Karana ge saur mimiti, ye, saur mimiti, kudu aya daging, kudu aya ayam. Lain naon, daganana ge babenyit. Ai saur mimiti mah kudu aya daging. Kitu ye, saurna geus 2 minggu, geus 3 minggu. Paling ge mih jeung nog. Kan kita busul mah bujur. Sok buru balik. Kudu boga salaki mah urang mah moal lemah. Coba lamun teu boga maneh. Hirup bingung, sirah muter, otak lieur, boga jantung hiji ge asa rek coplok. Emang maneh moal dibawa pae, tapi lamun eueuh maneh hirup kurang asa pae. Meledak. Kardun, aing dek nanya nya ka maneh. Aing lieur ku omongan batur, ceuli nepikeun ka ngajeuwid ngahiyang panas. Make jeung ngomong ka batur, geus teu sajalan lah, geus sajalur lah. Boga pamajikan cerewet, mata duitan. Ngomong atuh langsung ka urang, lain kala ka ngabaeudan urang. Emangna urang patung punceling aya di Ciwidey nu teu bisa ngomong. Make jeung ngomong sagala deuk ngusir urang. Samemeh aing diusir maneh ku aing nu diusir balik. Ala dageun. Miskin kieu ge aing mah pernah nulungan maneh di saat maneh hirup balangsa. Jelema balaga kos maneh moal inget kana kahadean aing. Bener teh baladageun. Demi duit aing mah tong boroning nyeri cangkeng, gering, nyeri hate ge terus dipigawe pokona mah moal mundur. Baladageun. Halo, Kadun. Di mana? Kalau kakak ayo we ulin, pira ku aing kudu dibabetkeun ka kebon warung mah meh nyangsang. Lain naon. Ayo urang keur balaja daging. Karana ge saur mimiti, ye, saur mimiti, kudu aya daging, kudu aya ayam. Lain naon, daganana ge babenyit. Ai saur mimiti mah kudu aya daging. Kitu ye, saurna geus 2 minggu, geus 3 minggu. Paling ge mih jeung nog. Kan kita busul mah bujur. Sok buru balik. Kumaha lamun aing nginjem duit? Dek mere moal. Lamun teu mere, kumaha lamun aing nyerenteng? Dek diladanan. Baladageun. Dek teu tereh kolot kumaha pamajikan? Dek teu tereh wisan kumaha pamajikan? Sapopoe nanaon sagala di pikiran. Yes. Dibere duit ngan saukur pas-pasan. Anu ngotak pamajikan. Teboga beas, gas, token listrik beak anu ngotak pamajikan. Acan biaya sakola budak anu ngotak pamajikan. Muih dina jero kudu teh darderdor tentang resiko sapopoe. Deungkeun mere duit, gede teu gede, leutik teu leutik, kudu mahi. Tempo teu mahi, nu disalahkeun pamajikan. Teu stres kumaha eta pamajikan. Baladageun. Kumaha guys? Resepnya nyen video. Lip sync. Joget-joget. Live. Matakna ari hirup pula sok pe obok. Nya dipoyok, nya dilebok. Tungtungna ka oyok. Hakan tak usia. Baladageun. Tong legeg, bos. Kumaha lamun hayang modal? Dek saha anu nahan? Kumaha lamun kababayan? Saha anu ngombehan? Baladageun.